para tabiin naroskeun ka sahabat sanesna sahabat ari Gusti Rasul nyebarkeun agama Islam teh cuma 23 tahun kok bisa nyebar ka salam dunya. Ari abdi hayang ngajak salat ka pamajikan oge kalah paeh teu heula. Itu nah ieu ilmu teh salah. Diwalar ku sahabat Kangjeng Rasul mah di mana nyarioskeun nguningakeun ilmu Allah takmimul quyud wa surut bitamsil urang upamakeun kana perumpamaan. Nabi nyarioskeun ilmu Allah lir upama hiji jalma masihan artos. Upami jalmi diteungeulan ku Kangjeng Rasul malah alhamdulillah. Di mana jalmi di pasihan artos malah nangis. Eta pola nyarioskeun ilmu Allah. Istilahna di mana para kiai ustad ajengan nyarioskeun ilmu Allah nu dilarang ku Allah taruhlah bahasana haram. Itu ningali kana kemampuan umat. Itu kumaha lamun haram bakal ketepegan masyarakat. Macak baheula mah lamun haram teh tadi disebut haram. Pamali